Da tugas urang emot ka Gusti Allah teh. Makhluk Allah teh diciptakeun benten-benten Bu. Aya jalma makhluk Allah anu diciptakeun teh cicing. Aya makhluk Allah anu diciptakeun teh nyaring. Aya makhluk Allah anu diciptakeun teh eling. Itu bahasa semuanya. Jadi cicing, nyaring, eling. Bahasana teh gitu. Makhluk Allah teh aya 3. Aya nu diciptakeun ku Allah teh cicing. Naon nu cicing teh? Tatangkalan. Melak jagong dipelakeun. Karek ke tilu dinten alihkeun deui. Teu jadi cenah ieu mah. Geus tilu dinten alihkeun deui haban dibulak-balik, dipindah-pindah. Kinten-kinten binih jagong bakal jadi moal. Simpen heula atuh saminggu namanya tumbuh. Da tugasna tu tumbuh teh naon? Cicing. Eta teh. Ari anu nyaring naon? Sasatoan. Sok bisa satoan. Hayam, domba, muning. Ibu mah mulamun teh mah lebat ka kandang, ya ka kandang ka bumi kanya. Lamun teh mah gugahkeun tuang caroge digugahkeun mun teh hese eta teh mun teh mah uih rada telat teh hese mun teh keur gugah teh. Mun teh mah ka kandang domba, ka kandang hayam nembe ngerekekeun kana tandangna tos liweuh eta hayam teh. Cirining naon? Hayam mah teu bobo. Nyaring eta teh. Gitu. Jadi sasatoan mah ditugasna ku Allah teh naon? Nyaring. Ari urang jelema ditugaskeun ku Allah teh naon? Eling. Jadi urang mah kedah eling. Naon eling teh? Emut ka Gusti Allah. Mun teh mah urang teh hirupna jiga tatangkalan cicing we. Lamun urang hirupna jiga sasatoan nyaring we tinggal tatangkalan. Beuki kolot dituar. Jadikeun we suluh. Tingali sasatoan. Hayam beuki kolot dipencit asupkeun kana panci dikulup. Jalmi teh kitu Bu. Lamun urang hirup teh jiga sasatoan diasupkeun kana diasupkeun kana panci dikulup. Lamun urang hirup jiga tatangkalan beuki kolot teh diduruk. Jadi teh urang mah jalmi. Tugas urang mah eling teh eta teh disebutna dikrubah.